Ibu-ibu ulah waka centil simkuring 40 tahun bakal nolak diherian kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajab dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah sejahusu nuturkeun galur ti Rasul ngincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah qori qoriah mubalik mubaligoh ketua MUI ketua DMI tokoh agama, Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan, ulama nu aya di tempat ieu hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lemur pun lanceuk salaku kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Habis neangan urang. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya kapun guru salaku ketua MUI geratanya keun ku ibu naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha urang boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh nu hadir arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti sadar teu sadar daek teu daek ilmu teh di mana atuh? Saha jalma nu bakal menang ilmu? Tah hiji jawabanana jalma nu alus wadahna. Keur mah hirup bodoh kata masaban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun ka jalma nu kotor hate. Bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaleuk. Harta kitu sarua moal nyampeurkeun harta ka jalma nu kotor hatena. Keur mah hirup sangsara kata mah panas ku batur, batur nyeun gedong, bebeja ka batur, batur nyeun gedong dituding nyegi. Batur beunghar disebut nuyul. Batur maju hirup majarkeun teh dudukun.
maka ieu jelema sangsara bareng jeung kotor hatena, maka Allah moal mere kabeungharan ka jelema nu kotor hate. Naha sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu ngaleyak batur. Well, cirina karek dibere harta saeutik geus diedeng-edeng, boga kongkorong edeng-edeng, cepret foto alhamdulillah dari suami 40 gram kumasia we. Boga gelang ti dieu nepi ka dieu, bae pangaosan mah heueuh pangaosan ngan eta leungeun kuat jiga nu setruk. Digibrig-gibrig hayu urang pangaosan. Maka ieu teh ngaranna harta nu kitu disebut sungkunan. Beuki ria ku hartana, beuki sombong ku hartana, beuki cilaka dunia akhiratna. Maka jalma nu bakal menang ilmu ngan hiji syaratna, hiji we tong loba-loba teuing. Alus wadahna. Naon eta wadah nu alus? Hate. Tiung saragam, baju saragam, dakeurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teh saragam. Tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, kitab sarua, kiblat sarua, nabi sarua, agama sarua. Nah make jeung kudu pasea, berarti aya nu teu saragam. Naon? Eusi hate. Bener. Matakna tugas orang mah hayu nyaragamkeun teh lain bajuna, lain tiungna, tah saragamkeun mah hate. Harga diri manusia lain ayana wujud, lain ayana bentuk. Harga diri manusia tah aya dina hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih alus daripada di kopiah make dasi tapi aspal dilebok. Well. Ibu init ke pasar meuli teri teh bangke tapi hargana 25.000. Lauk bangke 30.000, hayam bangke 40.000. Eta bangke masih kene bisa dibeli ku harga duit, tapi manusia paeh teu di pasar moal aya jelema meuli. Matak harga diri manusia lain ayana baju, lain ayana kopiah, lain ayana wujud, lain ayana bentuk. Tah kumaha eusi hatena lurah. Ayeuna ibu pangaosan alus-alus, cekuring acan. Nah, da pengajian kieu mah batur ge bisa. Init ke pangaosan alus acan can alus. Dan nu alus mah kudu bareng jeung hatena. Pangaosan alus, hatena alus, bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus, hate kotor, bubar pengajian ge asa aing pengajianana. Ungeuk kabeh ngarti meureun. Jadi lamun ibu goreng ka salaki bubar ti dieu hate alus. Kumaha atuh tangkep salaki aya. Cek salaki teh kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay. Oh, hijrah. Paling kuat 2 poe ka itu mah anggar sesengor. Salat alus bareng jeung hate nu alus maka bubar salat bakal katempo tawado hirup. Salat alus hatena kotor bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna. Bener. Maca Quran alus bareng jeung hatena alus bakal katempo pagawean alus. Maca Quran alus hatena kotor bubar maca Quran teu saeutik jelema asa aing pang Qur'anna. Maka jelema salah sok ngarasa bener, jelema bener ge boga panyakit sok ngarasa pang benerna, duanana ge garelok. Jelema salah ngarasa bener, ari jelema bener ngarasa pang benerna, duanana ge garelok. Matak jadi jelema nu alus mah jelema nu cicing dina angka kakosongan, ai kosong teh teu boga naon-naon. Jelema nu kosong hatena maka Allah bakal nyimpen kailmuan. Jadi Allah nu mere ilmuna teh langsung. Lain sakolana, lain luhur sakolana da teu saeutik jelema sakola luhur tapi punten eueuh kabisa. Kolot baheula teu sakola geuning punten mah kuat lentong. Berarti di mana eta ilmu teh? Bener ya. Maka ilmu teh bakal cicing dina kakosongan hate. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Ngan lamun jelema nu asa boga ku ilmu moal sanggup dicician. Lamun di dieu nu hadir ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu da bakal malang hatena ceramah kitu. Aing ge bisa atuh maka jeung nitah urang lain ku sia teh. Madah ki rupa kudu ngarasa kosong. Jelema nu kosong hatena sumber ilmuna 2 rupa, hiji ayat Allah anu tersurat, 2 ayat Allah anu tersirat. Ayat Allah anu tersurat Al-Qur'an, Al-Hadis, kitab-kitab para ulama,
Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh jeung segala rupa. Tak eta ayat Allah anu tersurat. Bongkar deui ayat Allah anu tersirat. Naon eta? Taneuh, cai, angin, seuneu, hileud, hayam, sapi, muning. Ayat Allah teh. Berasok lalajoan ku ibu, da ibu teh kadang-kadang mau berharga kene hayam daripada awak ibu. Da ieu atuh hayam mah berharga kabeh, buluna dipulas warna bodas jadi kok. Dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, adukna pakai ngaduk bawang, tulangna seblak tulang. Coba iya. Di dahar alus-alus enjing-enjing ngenog jual nog ibu gitu. Payu kumaha cek batur rada gelo. Eleh ku hayam. Lol deui atuh ilmu teh tina hileud. 80% jelema panggih jeung hileud pasti bakal dipaehan. Tapi hileud muntol dirina 40 poe 40 peuting nolol jangjang tina hileud robah kana jangjang. Kabeh jelema geuleuh ka hileud tapi geus jadi kukupu, kabeh jelema resep kana kukupu. Tak bisa jadi ieu pangajian teh keur jadi hileud. Kuring hileud, ibu hileud, atuh bubar ti dieu teh kudu pikaresepeun batur. Kunaon batur resepna? Ku akhlakna, lain wedakna kanel, lain bibirna beureum, lain sidol dipake, tapi batur resep ku amis budina. Keur nanaon wedak kanel bibir beureum euteun Hasyim Pamatuk. Oh, tempor di tukang ka ibu-ibu ngayeuna lebok-lebok. Wadak kanal bibir beureum keur nanaon wadak kanal bibir beureum lamun hirup haseum beungeut. Maka nu paling hese ngomean lain ngomean beungeutna tah ngomean hatena hayang bodas meuli skincare. Kabeuli meureun da kaciri ieu ge marake. Ngarah glowing, heuh ceuk bangsa batur glowing da ceuk urang deui mah hinyai. Bongkar tiung beungeut glowing pan punuk merenge. Geblus karena bab rumah tangga skincare kabedak dengan sangu henteu beungeut bodas ngan awak begung. Eta hayang geulis kuat nyiksa maneh. Halis geus alus kerok ganti ku patlot balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji. Buluh pandon alus kieu der dipanjangan ibu cicing di dieu sanajan beunta jiga nu hese. Cobaan ku budak parawan buluh pandon panjangan mawa motor moal teu tikus suruh kana jarian. Hayang gelis lahir mah soal babari nu hese mata gelis hatena bener mata konsep dina agama Islam tarima teh tah ku hate lain ku awak ku hate sedih atuh da di mana atuh ilmu teh dina 3 hiji kolbi 2 kauli 3 pilih tatalar ku ibu mun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna da ieu mah ceramah mah lain ilmu naon eta keur ngadongengkeun ilmu mah boro-boro kuring babage bakal bisa boro-boro kuring tah barudak ieu barudak SD SMP bakal bisa ngadongengkeun ilmu mah nganu ngabedakeun lain dongengna tapi gawena. Ieu nana gerhana keur ceramah ilmu lain eta mah keur ngadongengkeun ilmu. Di mana atuh ilmu bakal cicing kolbi kauli pilih kolbi hatena kauli ucapanana pilih pagaweanana. Jadi lamun ibu lalajo ceramah kuring entong lalajo ceramahna gerak tempo akhlak kuring nu sabenerna. Hatena bakal nyacas bodas omonganana tara nyegeung batur sifatna teu boleh tawado ai tawado batur dianggap lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih keren batan urang sehingga ilmu nu aya dina diri bakal mampu ngaragangan batur lain diri musafir hayang dihargaan batur weh waduh pan urang mah ka masjid ge hayang disebut ahli masjid pangaosan kieu hayang disebut ahli ngaos asal lieur kolbi kauli pilih kolbi hatena kauli ucapanana pilih pagaweanana. Mata pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papanggih malam minggu indah ngan Senin ge ngahuleng naha beak duit bati peuting berarti teu indah. Ibu salaki ngencar 7 tahun tepanggih 2 poe panggih indah saking ku indahna borosot budak tapi lemun salaki 7 tahun cicing di imah tak hampura indah boro-boro kumaha ceuk ibu talung miara marmot
Mata pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jelema nu alus teh jelema nu wawuh kana diri. Nah, nu wawuh kana diri maka wawuh ka pangeran. Rek wawuh jeung Allah kumaha ari unggal poe wawuh jeung kaboreng patutan batur. Saha tah? Ieu. Dek wawuh jeung Allah kumaha sedengkeun unggal poe urang wawuh jeung kagorengan batur, matak bibir lain mapatahan ngomentar kana kagorengan batur, berarti si ieu hirupna teu sadar kana kagoreng patutan diri sorangan. Jelema nu nyaho kana kalakuan batur, dirina poho kana kalakuan diri sorangan. Da ieu ge di jilbab urang yakin teu ti bareto karek ayeuna. Ayeuna geus bisa dijilbab mentong para katangtang para ketengteng tang kanu teu dijilbab. Nah, apan ibu ge batur leuwih nyaho ibu ge saha bareto. Nu barat dagong teh saha ada ieu teh. Mata ulah coba-coba nyalahkeun batur da urang ge sok salah jiga batur. Ulah coba-coba nyebutkeun kedul ka batur da urang ge sok kedul jiga manusa teu sampurna. Anger we aya kakuranganan. Mangka jelema nu kosong hate dihina, diledek, dicaci, dimaki, enjoy, nama kejeng enjoy, dan memang naboga alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Jadi puji mah anu Allah lain nu urang, tah mata keur jelema nu hayang kapuji wae ngarebut mutlak hak Allah bet dicecepkeun ka anak awak urang. Tapi kanu hayang kapuji mah kitu ibadah di edeng-edeng, rujit. OTW tahajud. Kalau nah naonan gituan berarti ibadah urang teh hayang ditilai ku manusia ngan hanya sebatas hayang disebut bager ku manusia. Bisa jadi di dunia bager, di akhirat mah Allah benuh. Nah sabab nupang hese-hesena dilakonan ku urang adalah ikhlasna. Bener batak lakuning lampah tina segala rupa gawe gumantung tina nilai hate nyatana ikhlas. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, keun bae. Gerala lajoan ku ibu daun rag-rag kadunya teu bisa munian dunya, tapi lamun daun napal kana panon maka dunya moal katempo. Cicing ulah loba ngiceup olohok we bisa teu kaharti. Daun murad kana dunya moal daun murad ka dunya maka daun moal bisa munian dunya, tapi daun napal kana panon ibu dunya moal katempo. Naha panonna kahalangan ku daun. Nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur. Lamun hate sik-sik melik sulit ati goreng pucus, leuwih alus batur, leuwih rucit urang nempo ka alusan batur. Mangga geura tapakuran kana awak masing-masing. Mun batur nyen gedong ibu jugrieut. Mun batur meuli sawah jug mun taber. Batur meuli motor ujug ngebul sirah. Batur meuli mobil jug ka rumah sakit. Bisa jadi batur jadi kade si eta pae. Nu nyiksa lain Allah, nu nyiksa lain tatangga, nu nyiksa lain batur, balikeun nu nyiksa tah perasaan sorangan. Ratu moal ngahukum, raja moal nyiksa, nu ngahukum lintang ti perbuatan dirina masing-masing. Bener. Jeung kieu naon eta artina teh? Aku jeung well teh kieu di dieu. Heeh nya Bu. Geratanya atuh awak urang. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan teu sararudi. Nama kejeng teu sudi sabab kuring teu butuh gelar manusia, sabab kuring apal kana gawe sanggeus boga gelar. Geratoong Umar bin Khattab diberi jabatan khalifah artina pamimpin. Ceurik Umar bin Khattab sabulan teu kaluar ti imah ditepungan ku Abu Bakar. Umar kunaon anjeun ceurik? Bahasa Umar Abu Bakar eureunkeun kuring jadi pamimpin. Nah maka jeung hayang eureun, rakyat miskin kuring nu tanggung jawab, rakyat yatim kuring tanggung jawab, rakyat doraka kuring nu ditanya, rakyat teu balik kalakuanana kuring pamimpin anu ditanyana. Mung Abu Bakar kuring jadi pamimpin. Nu ayeuna jadi pejabat nabeuh dangdut. Nah si eta karek nyaho jabatan teu wawuh kana gawe sanggeus boga jabatan. Well. Woo. Cek urang mah jadi pejabat teh leweh atuh leweh. Kalah nabuh gerengseng grup. Nah teu ngarti karek wawuh kana jabatan teu apal gawe sanggeus boga jabatan.
Nana gerhana ku batur disebut ustad kiai ajengan mung nama kejeng mung sok sieun teu antel kana gawena hanas ku batur disebut kiai ai pagawean parasea hanas disebut ustad ai pagawean siksik melik hanas disebut ustad tapi pagawean panasan di mana eta gawena Allah mata Korea disebut ustad nah kuring ngarti kana gawe naon atuh gawena ajengan ustad ulama warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya demi Allah urang teu percaya eta mah asam urat Nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal ta ibu teh suudon banyak urang bareres hate teh gitu kuat kompak nyebutkeun moal kuat eueuh nu balik hiji hate ge da ibu oke lamun dipenta ku kuring boga donaon di bumi aya bongsai bade disuhunkeun ku abdi moal tah sesama jelema pedit jangan saling mendahului ragrag ke derajat urang teh lain ustad lain kiai lain ajengan sabab gawe teu katempo ka ustadan gawe teu katempo ka kiaian atuh urang mah manusia biasa matak calana biasa bajuna baju biasa ngomong ge ngomong biasa da kuring sadar yen kuring manusia biasa lain manusia luar biasa weh otak datang ka dieu tong keprok da lain japati ruk diadukeun jelema biasa mana cirina jelema biasa bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok sim kuring teh arah osok bener osok salah osok heupan bapak ge meureun sarua nah ari bapak ka masjid ti Bareto bisa jadi ka masjid teh karek ayeuna teh berarti bapak teh pernah ngalaman kedul matak cekuring tong lalajo kedul na batur korehkeun awak bapak ge pernah ngalaman ngelur jiga batur heueuh ye nana gerhana nerangkeun sodakoh jigan heueuh innamal sodaqota lil fuqara sarodako yan sadaqah teh mah gerizkeun nu geus aya ngulem rizki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh teuing kanyataan mah penting ieu kuring lain sodakoh naon atuh ngadudut ladang sodakoh mana bukti eupan Agustusan mah rakyat teh udunan kumpulkeun ku Karang Taruna tuluy engke teh bubar kuring teh pan di amplopan nih punten teh cenah Pak Ustad ieu mah sodakohna deuk ditampa demi Allah bari culang cileung daerah ayeuna kadorong ku hate naon butuh jadi dicokot teh butuh tahun hareup undang deui tong di amplop datang moal dua tas udon teh cek urang mah pangajian beuki heubeul beuki tambah dosa mending baralik dah jalma nu kosong hatena bakal cicing nganilai batur leuwih alus bakal cicing dirina nganilai batur leuwih hebat bakal dirina nganilai batur leuwih mampu matak dirina teh seolah-olah ngarendah we ka batur teh teu nemongkeun diri naha bisa-bisa ieu nu hadir leuwih pinter batan kuring bisa-bisa ieu nu hadir leuwih alus batan kuring matak lamun kabeh nu hadir jelema alus nu goreng patut iwal ti kuring kabeh mun jelema pinter nu bodoh adalah kuring jadi teu nyebut batur bodoh teu nyebut batur tebaleg anger bakal nyebut dirina nu teu baleg naon sababna diri nu leuwih apal kana dirina lain baturna weh ibu aduh disebut gelis teh ulah ka irung bekeh da lain ibu nu gelis ngan batur teu apal gorengna ibu akang geus sarua disebut kasep teh ulah ka buka kang irung nah disebut kasep teh lantaran batul teu apal gorengna berarti aya ikut campur Allah nutupan aib ibu jeung aib kuring nana gerhana dihargaan batur lantaran Allah nutupan aibna ibu dihormat batur lantaran Allah nutupan aib ibu tah Allah nu boga urang Allah nu nyiptakeun urang nutupan aib nah ari manusia ngabongkar aib berarti tinggal tanya jelema nu suka bongkar aib ai si eta makhluk naon kahartos bawang batur tebalek batur teu ecereuk batur na ibu nu gujrudna nu bawang batur nu teu ecereuk batur nu lieur batur na ibu nu ngagibahna itu boga dosa ku salahna maka ibu ngomongkeun si itu boga dosa ku gibahna sarua teu aleu cereukna cicing KBG kasihan dina paduli teuing
batur nu mabokna, batur nu judina, batur nu jinahna, nah urang nu ngomongkeunana. Si itu boga dosa ku judina, ku jinahna, ku mabokna, urang ngomongkeun boga dosa ku gibahna, sarua geuning darorakana. Kahartos keur jelema nu kosong hate bakal lalajo salah batur teh enteung keur urang. Ibu ge bisa balik ke rumah tangga lantaran lalajo batur nu salah. Gur gere pasea. Kumaha ceuk ibu ka salaki, Pak, kuat gandengnya si itu pasea wae. Cek salaki, heueuh. Urang mah ulah kitu nya mah nya. Tuh, ibu teu nyieun salah teh lantaran lalajo tatangga pasea wae. Jadi kanu sok pasea teh tong geuleuh, tong ruji, tong cuak, tong ewa, tepungan, nyai can bosen tuluikeun. Jadi guru eukeur bapak. Jelema nu kosong hatena lalajoan ku ibu anjing. Sakapeung anjing wae bakal mere oncor kahirupan pikeun manusia. Mata kuring mah ka anjing tara dibaledog. Karunya nyerieun. Palan lentong ka anjing teh punten we, cinta pun guru eta teh ka anjing ibu. Cek tetangga teh rada gelo cenah ustad teh kitu. Cinta nyebut nu gelo mah nya guruna anjing keun bae. Palebah mana urang kudu gugur ka anjing aya dua. Tuh daunungan anjing budug bilatungan, paeh sakadar bilatungan. Manusia paeh lain bilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan. Hiji. Kadua anjing sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian mereka taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Wah, matak jaga teh nu kieu patut tak kaput atuh. Arau. Tapi benernya matak bubar teh dia panggil jeung anjing punten pun guru gitu. Tuh kan bae paling dianggap nu gelo ku sararea. Tapi pannya najis anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi ibu nyeri hate ku salaki baheula keur bobogohan aduh si bebet. Baheula ke rumah tangga anjar moal aya deui nu panggantengna ragrag talak panggih di uleman eudeuh nyebut bebek moal kumaha cek ibu si bagong. Berarti ayah kanyeri tina omongan anak. Bener. Aduh, genah ya ceramah euy loba nu ungeuk euy. Ngartieun. Kok keheul atuh da. Bus karena bab ilmu. Maka ilmu teh buktikeun hatena, ucapanana, perbuatanana. Anak pon ngaran hidayah bisa jadi datangna teh tina naon we. Ibu boga salaki baong. Bujil hidayah keur ibu geuning jadi daek ngadoakeun dina tahajud ai salaki baong. Salaki geus bager deui, der dicarekan deui. Hidayah teh beda-beda, Pak. Matak ustad ge barareda keun bae dah hidayah mah beda. Mama hayang ngulem ustad teh anu nerangkeun karuhun baheula ti mimiti Mahmud nepi ka dituna ta eta mah aya pakarna Kiai Haji Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan aya genjringan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mak mah hayang anu lentong aagim. Matak jeung aagi mah jamaah ulah ngawangkong kieu kudu jempe we kabeh. Lain riweuh geus ger ge kuat nu dadah heula cuma mah asal lieur. Aagi mah kudu geus repeh, kudu geus jempe, kakara aagi nyarita. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya bisa hadir di tempat ini. Ini namanya Junti Girang. Nah mungkin juga ngomongin batur keur meragakeun ceramah nari ibu suudon astagfirullahaladzim mending balik cek urang mah ieu mah lain ngomongkeun aagim ieu mah keur meragakeun ceramah aagim nari si eta kunaon ya. Saudara-saudara yang budiman juk baedak aagim ge lalajo YouTube. Alhamdulillah ya pada malam ini bisa hadir di tempat ini. Sangat senang. Tapi berharap ya gunakan ini itu untuk berzikir. Karena orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan berharap dia bisa tenang.
Eueuh welan agi mah eueuh. Mau kunjung welan agi. Maka AA bikin sebuah nyanyian ya, jagalah hati. Sok A aja. Manya kayak ka agim kuat juga nitah mengbal sok A. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati. Oh, tahu tidak hafal ya. Dikarenakan jamaah tidak hafal ya, AA maaf ya, ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA Gim lentong, Pak. Lamun hayang anu galak, anu huras, anu tegas, Habib Bahar jeung Habib Riji. Atuh hayang nu ngawangkong jeung cacing di Banten. Anu makoli. Mama hayang nu jiga preman make topi make jaket Ustad Epi Effendi. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Watak ciri khasna teh beda. Mun kanu di udeng, gamis, sorban, nolol teh panjug langsung jamaah teh wilujeng sumping al mukarrom assalamualaikum. Da ka urang mah beda nolol tina mobil jug langsung well. Kuat eueuh nu ngomong assalamualaikum. Berarti hidayah teh beda-beda. Mama hayang nusok bari nyanyi oma eta Roma Irama. Sieun majarkeun ngomongkeun. Anu bari nyanyi mah oma. Ibu-ibu nepi ka aya nu ceurik, ceuk kunaon emak ceurik, inget kana kuburan. Nah cing teh ibu mah pengajian teu maca Quran teu ngaji hadis teu, nah make jeung inget kana kuburan dengekeun na radio cenah aya lagu Roma Irama sebujur bangke. Oh, hidayah teh geuning beda. Cing teh kumaha emak teh laguna kieu cenah Asep. Jug dagu sia teh. Nyao sok nyanyi heula sororean. Sieun majarkeun ngomongkeun. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, duk joget tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Tuh tempo loba nu resep eta keprok. Salamun si itu teuing resep teuing henteu.
lain suudon menerka. Mata Roma Irama mah takdir jadi penyanyi. Lamun akang jatuh di tajong pasti tarik sorana jatuh di tajong aduh. Akang mah jatuh di tajong aduh. Ta Roma Irama mah lain jatuh di tajong aduh. Kameureun eta ge. Lamun ibu kaseblok cai au. Tah Roma Irama lain gitu. Au. Matak takdir Roma Irama jadi penyanyi, matak disebut raja dangdut. Dalamun jadi kenek mah pi omongan. Dalamun kenek mah kuduna akang. Kenek mah Bandung, Katapang, dua deui ce, meujeul jadi kenek teh kan. Coba lamun Roma Irama jadi kenek Bandung, Katapang, dua deui ce. Dengan orang dia beuki heureuy Al-Fatihah. Kacau. Jadi jelema teh geus boga takdirna masing matak tong siri ku takdir batu. Indonesia teh 78 tahun Indonesia geus merdeka. 78 tahun Indonesia merdeka. Makna dari merdeka adalah bebas. Maka jelema bakal sehat lamun bebas hatena, merdeka hatena. Mata lamun babarian gering, hakikatna gering lain sumber tina dahareun, tapi geringna jelema mah bongan hate anu gering. Sehatna awak gumantung hati nu sehat, geringna awak gumantung hati nu gering. Sok geus teu percaya. Tuh lalajoan batur nu barang daharna 4 sehat 5 sempurna. Kudu aya cuci mulut apel beureum apel hejo geuning setruk. Nah aya nu sangsara barang dahar janji gares. Dina galengan aya dahareun jonge jotang babadotan pucuk sintrong. Nah ada jarab-jarab nepi ka ayeuna. Berarti tong nuding penyakit tina dahareun, hakikatna aya naon dina hate nepi ka panyakit datang. Teu bebasna ieu hate. Bener? Yuk urang diajar merdeka 78 tahun geus merdeka teh. Geus nini dar galak timuru rek sanu payu atuh. Budak ngora galak timuru ge aya wajar. Ieu mah nini ngamuk aki-aki beger deui nya maneh. Deuk sanu payu. Logika jalankeun. Sing merdeka neng putus jeung kabogoh sing merdeka hate bebas nama kejeng bebas. Allahumma ujurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah abdi pegat jeung cucunging si eta mugi gentos we kudu langkung saya tibatan si eta. Ta eta arti merdeka teh leungit kabogoh neng nu datang nana gerhana. Cicing nini mah tong milu atoh cicing da teu hararaya. Seur pahalana Pak. Kumaha Ibu? Pahala naon ngajengkelkeun dikekepan ngadon batu disimutan romantis ngadon ngabekok cenah area mau kejong seueur pahala deuk neangan deui pahala salian di eta urang kope keur RT eta mah hayang pahala mah tah ngolo mau kejong seueur pahala merdekakeun ieu hate. Berarti lamun merdeka baheula pernah negara urang dijajah ku 5 negara Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda. Panglilana Belanda. 350 tahun cenah ceuk beja. Teuing da teu nyaho. 350 tahun Belanda heubeul ngancik di negara urang. Saking ku heubeulna Belanda cicing di urang dieu mah ka Belanda teh nepi ka ngahargaan nyebutna ge uwa. Walana berarti ya teh alona tapi nah ada Belanda mah irungna ge gede nah ieu mah laleutik kieu lo Jepang 3,5 tahun maka bijil bahasa Jepang kaligata garobae hai Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang deuk naon bangsa batur datang ke negara urang deuk ngeduk harta bana nu aya di Indonesia. Sabab bangsa batur ditalungtik Indonesia teh jujur tanahna teh subur di bawah garis katulistiwa melak naon ge jadi termasuk melak kagorengan babari jadi tak komo di dieu mah aya nyebutkeun tara teh ulah ceuk ibu kudu ceuk batur. Hah? Tah ibu ning eta ngaku eta.
Melak nanaon ge di Indonesia mah jadi sabab tanahna subur boro-boro melak cabe melak cengek cek abdi ge melak kagorengan jadi di urang Gorengan suuk. heeh nya tah ayeuna ieu pangajian hek menang udunan isuk teh gujrut eta mah panitia ieu udunan gede dahareun eueuh nya cek urang oge melak kagorengan tuh keprok sadar dibere godaan digoda ku kuring kieu pan itu godaan keur ibu isuk teh bisa jadi keur sisik meuli mah aya ustad kitu patut kuat di kaos we oblong ai hareudang bro nyarek maksakeun maneh teuing bebas-bebas mah urang we atuh tah jamaah ge anu di topi eta jiga nu ka disko wae tuh well bener di mana atuh tempatna waktu harita Belanda datang pertama kali tahun 1805 genep ka mana Banten di Banten 1805 genep keur zaman kerajaan rajana Pangeran Tirtayasa maka boga putra mahkota ngaranna Pangeran Haji daek teu daek ungeuk kada dina Agustusan nerangkeun naon teuleun sejarah ngalawan bangsa Banten ngalawan dipimpin ku Pangeran Aji beledug di belah kidur jeleger di belah kaler singkoceak di belah wetan darah ngocor di mana-mana sabab negara urang khususna Banten mung dijajah ku bebengok nu ngaran Belanda ngalawan ta Banten Sumedang ngalawan mana bukti aya pangeran ngaranna Pangeran Kolonel ribuan nyawa ngalayang di mana di cadas pangeran dipimpin perangna ku Pangeran Kolonel cadas pangeran ayeuna leungit sejarah eta budak ayeuna apalna nu dicadas pangeran teh siana leungit ai teh siana teh geuning aya di dieu eta nah apan cek dukun aduh ieu kuring siana di mana-mana yana di jero leuwih di bawah korai koneng nu puguh mah geuning eta dicana ku tiung koneng lain aya geunah ieu ceramah eta ku ngarenengna atuh kupas dek ngomong teh hade nya nah abad kuring apal dicadas pangeran kolonel maut jeung ribuan nyawa baheula Agustusan sok nabeuh calung lain dangdut calung ternyata dina lagu calung aya lagu cadas pangeran haroream bieu kitu ka harti cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan cadas pangeran oh eureun no saha ieu teh Pak RW nuhun Pak RW teh nyontohan kades eta sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi tete doa teh khusus kanu mere ai cek kades teh atuh cenapan balad ustad teh jeung akang teh komo biting-biting bal cadas pangeran baheula hujan cimata di dieu pi Allah dilancep di dieu eureun deui pokoknya setepak sakitu sakieu ayo dituluykeun mah atuh karugi-rugi kokod pun lancep Haji Endi nuhun ke lancep sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi orang ranca manyar anjeun cadas pangeran baheula hujan cimat eureun deui ya mah marawis teh bisa dibawa usaha apaan cek nabi ge walau bisin nepi ka Cina tah merek Cina mah kieu modal leutik untung gede ieu cadas pangeran can tamat geus 350 eta kulawa ka ditamatkeun cadas pangeran baheula hujan cimata eureun deui nah ari akang moal merek da seuri mamilu eta lamun teu mere tong milu seuri
cadas pangeran baheula hujan Cimata urut didinya pisan korban jeung katelengesan eureun deui bener orang dia kasirian bungkul non bibi geuning hode dia bibi teh aya si Mang ka dia teh bibi abdi jadi abdi mah nu mere duit langsung di aku dulur aya nu teu mere mah kajen ngaku dulur cadas pangeran baheula hujan Cimata banyak teh ka dieu di dieu pisan korban jeung katelengesan cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung katelengesan mak damang cadas pangeran baheula hujan Cimata nuhun Ade Astrid lewat urang mah eta cadas pangeran biraga sapalagrap teu beres-beres geus meunang gope ngan ieu nu make topi urang ieu ongko ngaku balad ka urang teh tapi ngecelok heula we atuh ngecelok heula batak apal kuring sejarah cadas pangeran teh ribuan nyawa ngalayang didinya dipimpin ku pangeran kolonel itu jadi cadas pangeran baheula hujan Cimata di dieu pisan korban jeung wartos sanusia cadas pangeran baheula hujan teteh di mana asli orang dia apaan iya oh ayo pengen si ibu kades di dia nacing tidak pun lanjut kades di dia kakara apa ibu kades nuhun caroge benernya itu oh nuhun nah ada si kades ya cik orang mungkin cicing di luhur pemajikan nyempor di oh itu ibu nuhun ibunya kalau sing selamat lahir batin panjang Yosua hah? Itu suami istri arinyeun kahadean mah nyanger we anu panggeulana kaharep tak eta anu dicatet ku malaikat mau ke jeung atos na atos teu bisa kitu bro Sumedang ngalawan dipimpin ku pangeran kolonel Tasikmalaya ribuan santri ngalayang nyawana didorodod ku bebegok Belanda dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustafa nepi ka aya walungan tuh di Ciamis ngocor darah ka mana-mana baheula Ciamis ngaranna Galuh maka sanggeus aya peristiwa ngocor darah dirinya disebut Ciamis Ci artina cai Amis artina hanyir kunaon hanyir darah-darah para pahlawan ngocor kana walungan nepi ka sabaraha poe didinya eueuh nu meresian matak disebut we Ciamis Bandung disebut dengan Bandung Lautan Api beh dieuna Dayakolot aya ngaran pahlawan Muhammad Toha Geti suci nyiram bumi perasaan nih malah gue teh kalem dah iya boborobotan semangat teuing geti su embong pakta kitu atau eta mah kalau kasurupan Geti suci nyiram bumi tak eta tulang setra tulang lemah babak tinyungkem engap atau engap cikal bugang putra bangsa nyatana pahlawan Toha
anyar di empang jadi ciri gugurna pahlawan toha. Tak kieu ades aya loba teuing kana dangdutan teh. Jadi jamaah teh jempe dibere lagu eta. Mun dibere lagu nu kieu tah harapal. Komo dibere tiktokan ajojing aduh kahayangna. Dibere mah lagu-lagu pahlawan balem kabeh. Kasuk itu tunu tadi ngomongkeun batur gitu. Salah api-api ngobrol. Init salaki ibu anggap salaki. Init salaki ibu babarengan jeung TNI, babarengan jeung polisi dek berjuang widi ka pamajikan, pamajikan ridhoan diduruk sumanget pahlawana kunaon ku karatagan pahlawan. Ngabring di jalan dek berjuang, ieu pamajikan digigireun anak jeung segala rupa, maka biar judul lagu karatagan pahlawan sing sumanget. Keun urang tes tah. Tihon cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa cadu mundur pantrang mulang mun maksudna can laksana doa berjuang keur lemah cair sok bari kikian. Ikhlas ridho keur korban merdeka kakak tihon cewang wang sumoreang tekadna pahlawan bangsa bakang kikian. Mun maksud ajan laksana tu doa berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka itu atuh keur ngaduruk pahlawan teh ieu marek usaha rungsing salah kideuk usaha teh lain duruk sumangetna wios aa kitu mangga geura usaha keun da abdi mah bisa ngunci diri lain majuk mane enit aing ingkah moal sumanget tamata lagu eta mah ngagedur sumanget pahlawan dan kaciri kene can arapaleun euy. Dek, kamu hafal? Apa? Lagu nu bieu tihon cewang wang. Oh, ngomongkeun batur mah apa? Di jerona aya bahasa lali rabi tegang pati, lali poho rabi anak pamajikan tegang pati maot. Jadi pejuang teh ibu, poho ka anak, poho ka pamajikan, poho kana sagala. Nu penting Indonesia merdeka. Maka init berjuang. Aya nu kapencit, aya nu beunang, aya nu disetrum, aya nu dibesret, aya nu ditek-tek beheung. Digemol ku para pahlawan kana sarung, darah ngucur kana pucuk eurih, ibu keur kakandungan, lol mayit salaki datang, nyanyi deui. Anak king berarti mah ini apa lagi? Basa ma mulung Tanjung rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hideung. Baheula Pak para veteran ngadenga lagu eta langsung ngusek pingsan. Nah jeung inget ka masa lampau dan nu ieu mah ngadon kieu. Power dekah. Udah apal deui wae. Cing mah RW ari hiburan teh cing nu baheula-baheula lah. Lain haben ajojing wae atuh. Jadi ieu cirina. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan tentang sejarah. Maka merdeka ditandaan tanggal 8 jeung tanggal genep. Tanggal genep kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu, tanggal 8 kota Nagasaki dibom atom ku tentara sekutu. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat ke tentara sekutu. Tanggal 15 para pemuda ngeriung nyulik Presiden Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok Kabupaten Bandung. Ya, sok kumaha ibu lah. Ayo Rengas Dengklok disebut Kabupaten Bandung mah teuing urang.
Da apalna Dadang Supriyatna. Jadi eta Rengas Dengklok teh kabupaten ku keukeuh Bandung. Karawang. Rengas Dengklok kabupaten Karawang. Bandung. Ngariung para pemuda didinya aya jejak pendapat dua. Cek golongan tua Soekarno jeung Hatta ulah wara dimerdekakeun sabab Jepang aya keneh. Cek pemuda dia senting ku Jepang tah karakter beda Pak. Ngaran-ngaran pemuda mah jujur karakterna tetep tewewet mun ngagegel cengek mah juga hayang karasalada. Ai Presiden Soekarno mikir heula kade kudu apik dimerdekakeun geus ayeuna Jepang datang deui apik. Tah ibarat anak ibu mun hayang kawin cerete ai geus kawin nyusahkeun kolot. Ngaran bobogohan teh aji kan heueuh. Kamu udah makan? Kumaha ceuk bebengok awewena, ih kamu perhatian banget, terima kasih ya. Rujit. Jatuh ti tajong keur bobogohan. Kamu sakit? Nih asa gareuleuh ngadengeuna gitu. Kumaha ceuk bebengok awewena, iya. Ke puskesmas ya, iya. Coba ieu nu geus kolot jatuh ti tajong. Kumaha ceuk salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh. Matak tong sok katipu. Enet-enetan wisata mau motor beberet-betan. Didorong da mogok. Cur hujan nyebutna iindiaan. Coba geus kolot ieu motor mogok, ngagajreng tina motor jejak motor ganti ceuk aing oge atuh. Jadi para pemuda waktu harita ngadesak Presiden Soekarno hayang tetewewet. Kumaha pemuda di dieu mun Agustusan teh boga duit teu boga duit kudu ayeuna kitu pan pemuda. RW mah lieureun tah. Nah, son kudu dibayar. Ngadatangkeun nana gerhana ge pan. Tapi terjadilah jejak pendapat, akhirnya terjadi kesepakatan tah gunana musyawarah teh untuk mupakat. Tanggal 16 Agustus Presiden Soekarno Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta ka bumi Laksamana Maida. Laksamana Maida teh tentara Jepang anu belok ngadukung Indonesia. Akhirna Presiden Soekarno Muhammad Hatta panggih jeung Ibu Fatmawati. Akhirna eta Ibu Fatmawati diberi perintah ngadamel bendera merah dan putih. Merah belah kulon, putih belah kaler. Dihijikeun. Ayeuna Ibu boga kain warna bodas duruk, warna beureum duruk. Moal nanaon lamun misah ngan lamun eta geus dihijikeun merah putih diduruk, tak eta penistaan terhadap lambang negara. Nah, enak Ibu banget bodas duir beureum. Merah putih kieu. Iwal bapak-bapak nu teu merah putih. Saka eling we Bapak. Coba Ibu aduh lamun nyokot urahak gitu. Oh, pan merdeka pan nya. Tah lamun eta nu tengah tah jigana teh lisbirna teh geus dicokelan ku bilik atuh teh. Itu kuat yang seriin. Ayo yang serikan Ibu sih. Jadilah bendera merah putih, maka anu ngaputna Ibu Fatmawati. Maka asup ka kamar dikunci, dijaga ku pemuda jeung Laksamana Maida bisi Jepang nyampak. Akhirna nyieun tek proklamasi nu dibacana tanggal 17 Agustus jamna jam 10 poe pena Jumaah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rakyat datang, presiden ngadeg. Di dia Presiden Soekarno, belah dinya adalah Muhammad Hatta. Pokoknya nyerita. Disebut tek proklamasi, maka kamari dina upacara disebut detik-detik proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teuing urang mah nyebut merdeka bari leuleus. Sing gairah atuh sing gairah nyebut leutik kaneh. Belah dia umat Islam Allahu Akbar. Nyebut Allahu Akbar bari sujud syukur. Nah bet sujud syukur panon geus pecak di bedil belana, dada geus tatu lantaran pelor, beuheung geus tapak ngeset, beteung geus tapak ngabedel, suku leungit hiji ramo rarangsak. Nyebutkeun Allahu Akbar boga makna sabab nagara urang merdeka ladang dari perjuangan.
Ayeuna Allahu Akbar boga makna bari jebleh dah kadon dipake gelut bener lur. Lol orang Kristen puji Tuhan Yesus. Orang Kristen sarua bari ceurik suku geus eueuh leungeun geus pecak beheung geus dikeset nah make jeung puji Tuhan Yesus. Apan agamana Kristen silih rangkul jeung umat Islam dalam bentuk persamaan nasib seperjuangan. Lol urang Buddha Om Santi Santi Om kurumuy urang dieu abdi Om Santi aya maneh Santi sok mana karep wae teh disangkana meureun si Om keur ngageroan si Santi. Ieu mah Om Santi Santi teh seperti alhamdulillah gitu. Om Santi Santi Om gitu. Lain ngageroan Ibu Santi. Kunaon aya Islam, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha, kunaon aya Kristen. Indonesia teu mungkin merdeka hanya sebatas ku Islam, moal merdeka ku Kristen, moal merdeka ku Hindu, moal merdeka ku Buddha. Tapi Indonesia merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu tujuan. Boleh beda warna kulit, beda ras, beda kedudukan, beda agama, beda sagalana teu nanaon, tapi satu tujuan agar Indonesia merdeka. Matak lamun orang dia hayang maju hirup gampang. Naon atuh bersatu. Ai maju hayang, ai pagawean kitu sik-sik meuli. Rek maju kumaha hirup kitu patut teh. Lain nyarekan keur ngamuk. Paingan cek ibu teh pasti anu hareuos paingan sia teh cenah asal leueur can boga pamajikan da kitu bibirna. Mun nyarekan teh 2 jam mah anggus. Lamun kades mah hampura. Kades, polisi, TNI, pan simbol lagi maung, Pak. Nya. Tinggal di polsek di Polres maung. Hareupeun batur mah. Hareupeun pamajikan maung jadi ucing kadang-kadang. Pak Kades, ibu lamun keur nyarekan RT di rapat, cing RT atuh baralik, jempe RT kabeh. RW kahareup, jempe RW kabeh. Kadus, cing atuh muslimang teh jeung ecereug, kabeh sieuneun. Tapi hapunten Pak Kades. Hareupeun RT jadi maung, hareupeun RW jadi maung, hareupeun kadus jadi maung. Nyieun kasalahan sakali kapanggih ku ibu, punten janten ucing harita kene. Jadi kekeh makhluk terkuat adalah ibu-ibu. Pun bapak ge ketua MUI sami. Mun dina ceramah da abdi terang, anjeunna penceramah, beak tengkak mun ceramah, handaruan keung kabeh. Punten Pak MUI. Nyieun we kasalahan sakali hareupeun pamajikan eta nu lantang. Oh, tah rukun iman, rukun Islam, Qur'ana, hadisna. Hareupeun pamajikan. Nya mah moal sakali-kali deui. Matak Allah ngutus ibu-ibu teh keur naon? Keur mepes hate salaki. Teuing tangge kuring mun suku pamajikan kitu. Enak aja kan untuk percaya. Mun orang boga pemajikan, mau kejemual jadi ucing dek anger maung. Mau kejemual bisa deh. Orang mah, dah mau nggak ya sare, nak pemajikan ngocobrat sare. Jadi abdi lain jadi ucing, mau ngker sare. Ayo aja akang ibu nya. Wawag awakna gede sorana anger kan. Hareupeun ibu mah Allah. Ampura mah, sekali-kali deui kapok. Mun ceuk urang video kayak gitu anak-anak moal teu wirang ai tato gede. Lain ya mah keur ngomong keur ditato. Angernya makhluk terkuat mah ieu teh. Ibu-ibu. 2 poe weh ibu baeud. Salah kitu nya mandi mah. Jeung da ari salaki mah mun ngamek sajam anggeus poho kanu ka tukang. Mun ieu eta mun ngamek 10 tahun ka tukang diungkit keneh. Nya apalan ya Kang? Beja TMUI urang oge. Salaki mah mun aya ka amek sajam anggeus, geus menta hampura, geus cukup entos Mas tong dibahalas. Coba ieu. Nu 20 tahun ka tukang, kalakuan maneh 20 tahun ka kuat inget keneh. Hanapeun tangkal cau maneh teh keur jeung saha baheula. Cauna ge geus buruk, ceuk. Masih kana didongengkeun.
Memori nanti lebih di 80 GB. Iya. Aduh, kabesekan euy. Tanggal 8, tanggal genep, tanggal 8, maka negara yang pertama mengakui tentang kemerdekaan satu Palestina. Maka Palestina jeung bangsa urang aya kakaitan secara batin karena yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah Palestina. Maka Indonesia jeung Palestina mengadakan kesepakatan anti penjajahan. Anu ayeuna nasibna nuju dijajah ku Israel, doakeun bebengok Israel sing beak aral atuh. Akang bade ka Palestina? Bisi we urang dia pemuda anu polontong jeung ka ditu jeung. Wah, cenah urang ka Palestina deuk naon deuk perang lawan Israel, sing tere kana naon leumpang nepi ka daya kolot ge paeh atuh. Sok polontong sing teh boga bekal henteu. Allah dek naon itu kan juga ngarepot orang di itu. Jadi perjuangan orang malah lain kudu kaditu. Perjuangan orang mah da lemah ngadoa we, da senjata paling ampuh adalah doa. Moga-moga Palestina jembar, kiat, Israel punah. Itu atuh madak orang NU mah pinter geuning aya judul lagu Hubul Waton Minal Iman kitu geuning. Teu apalnya. Apal. Aduh ampun. Semerdeka maka dibentuklah 3 serangkai, hiji pemerintahan, 2 TNI polisi, katilu ulama MUI na, kades-kadesna, babin mas babinsa adalah pengamananana. Tah disebut negara urang seperti itu simbol upacara. Mata polisi TNI tugasna nyiapkan bendera jadi pemimpin upacara, maka kades disebut inspektur upacara. Ning kamari polisi mah ning waduh kerja di polisi dibalik biasa. Oh, baru. Ayeuna teh bejana polisi teh baru ya. Kita tarik teuing kikituan anak. Eta kades didinya. Lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Cek kades eta cek urang polisi hoak matak naon hoak deui. Siap laksanakan gitu kades. Dia mau kuat lemah tuh kades teh. Lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Eta cek bahasa kades laksanakan. Muningang urang jadi kades teh kerowak ku inget. Laksanakan. Batur ngahoak deui atuh. Lain ngelehan. Lawan TNI kepada Sang Saka Merah Putih. Orwell Rock TNI ayeuna teh beda di puskesmas da ayeuna cenah ti corona beunang. Tah eta mah tugasna ustad kiai, tugasna ngadoa. Maca undang-undang TNI, maca Pancasila, polisi, nu pidato kades, tah ustad batong pipilueun kana maca undang-undang bagian kieu engke ngadoa. Nah, apan maca undang-undang mah kudu heuras, kudu badag tanaga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak selalu diberi kemanusiaan dan diberi keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mangga bisa nyobaan. Biar BC ya membaca undang-undang pan akang awakna geus jiga TNI monya awak gede monya kitu bisa rek nyobaan ya mik TNI Pak bener naon harus lah yang kieu nari ibu kuat kadang karja nyebut hayang kieu ampun ayo kawe heula kali itu alasan aing hayang kieu kuat kadenge pisan aduh Gusti ya Allah kajaman heula Bu lah saking kuseuri beruntuk kataan wah bahaya di pemper sekap digatuh dina
dina undang-undang terdapat tujuan daripada kemerdekaan. Naon tujuanna? Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersatu, matak lamun jelema poe ayeuna geus munggah hiji, berarti maneh dijajah keneh, lain ku Jepang, lain ku Belanda. Ku saha dijajahna? Ku hawa nafsu sorangan, bro. Matak naon lamun ngahiji? Tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran, bener Bu? Dua, berdaulat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, bener gitu. Ongko berdaulat dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Gening kenyataan majabatan pemere rakyat geus jadi malaleungit hareupeun rakyat. Ari keur hayang jiga heueuh BPBD ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi tadi insyaallah masih yawe Aduh. Jika ngadorong mobil mogok, nu mogokna mobilna, nu dorong ku ibu, capek ribu ibu, geus jadi dadah ibu. Ini asa ngeunah si eta hirup. Untung aya nu kasihkeun da urang ngomong lagi si eta. Si eta mah nya saha we? Bener ya? Moal keuna ku undang-undang ieu teh da ngomong lagi si eta. Lamun aya pejabat tuh ke aing, heuh berarti sia nu kitu teh. Urang mah nyumput ngomong lagi si eta. Ngomongkeun saha? Ayo maranehanana dahar di restoran nu mahal, ayo rakyat mikiran biasa kuat hunglang kana sirah. Kapan mahal ayo teh ibu? Maranehanana sekolah di mana mending bisa ka luar negeri rakyat mah yang sekolah ge kuat lieur biayana. Bener teh ibu? Bener. Maraneh hayang gawe ge tinggal geblus, coba rakyat hayang gawe kudu nyogok we jeung nyogok. Eta kedaulatan di tangan rakyat teh mikir atuh euy. Keprok ibu. Ngarah abi nu newak. Si RW buat beberapa katakan gitu. Baik RW ada heueuh. Sadil atuh dah. Nya kedaulatan di tangan rakyat berarti dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Lamun kitu berarti hukumna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Apaan jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat. Matak Pak Kades hadir ke tengah-tengah ibu teh naon ku sadar diri dicoblos ibu. Matak kajen capek, kajen lungse, kajen ripuh, kajen tunuh rakyat butuh Pak Kades teu boleh datang belaan jadwal ngeukepan jadi poho. Melaan saha eta? Melaan ieu tah rakyat. Nya Pak Kades. Matak urang mah teu hararayang jadi kades. Naon jadi kades pidato moal aya panitia ngamplopan. Coba nana gerhana bletak bletuk balik alhamdulillah. Betul rek jadi ustad we urang. Sok we ieu mah nitipnya daerah ieu mah. Koe ke Pak Kades deu 3 periode ge ai bisa makanya. Da ayeuna mah ngan 2 periode 8 jeung 8 16 kamari 5 tahun 15 anger-anger keneh sebenarnya Pak. Matak sok Pak Kades lah sing 2 periode lah. Heueuh. Geus we urang-urang mundur Pak, antep lah antep. Urang mah bagian lalajo Kades TNI polisi pan bisa aya mau ngamuk ke Jameta aranjeunana bagianana matak lamun penting ieu aya mau ngamuk ke Jameta urang mah rakyat balik antep cari sing hareupan kudu tiluan. Aduh, terus banget yang seri urang ge. Ya Kang, akang pan rakyat jeung abdi pemuda di tengah rakyat. Jadi lamun aya mau ngamuk ke Jameta serenkeun ka polisi ka TNI ka Kades urang mah rakyat balik hee sing tibra. Keun we antep. Madak teu hararayang ge urang teh kitu. Jadi tujuan mereka teh bersatu, berdaulat, adil dan sedengkeun poe ayeuna teh kamakmuran teh milik batur, Pak. Baheula Belanda datang ka urang ngagali taneuh anu jero bijil emas, Freeport ngaranna. Baheula bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil tembaga, Kalimantan Timur, bijil perak, Sulawesi Selatan, bijil gas alam, tuh Cianjur jeung Garut. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil perak, bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil timah, bangsa urang ngagali taneuh anu deet kurumuy boled. Ya aku sakitu ge lumayan lah. Tambang timah milik batur, tambang perak milik batur, tambang tembaga milik batur. Urang dia boga hiji ngaranna tarik tambang. Can kokod nepi ka merengkel. Heuh ku sakitu ge alhamdulillah. Berarti daek teu daek sadar teu sadar poe ayeuna urang dijajah keneh ngan lain dijajah ku Jepang jeung Belanda bisa jadi poe ayeuna dijajah ku pola pikirna bener
Matak ngeus lawan jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea. Ngeus urusan politik mah tong riweuh-riweuh teuing. Hareup teuing ulah, tukang teuing bisi teu jengkang. Na politik mah sineger tengah. Kamari ibu pendukung saha? Prabowo, Anies atau Ganjar? Oh Prabowo, kengeng nya kengeng. Gaduh nomor WA cing telepon. Oh henteu heukeun bayar. Akang Anies Baswedan nya. Cing teh kunaon akang milih Anies Baswedan hayang juga Jakarta euy. Ari akang di mana? Di mana teh? Janti Guring. Di Junti Girang. Mak-mak nu harus Mama Asep hayang Ganjar Pranowo. Cing teh naha mama dewasa jeung koloteun. Naon cirina eta huisan kabeh. Politik rakyat masih negara tengah, Pak. Dek Anies, dek Prabowo, dek Ganjar, rakyat masih negara tengah. Matak dina politik mah hareup teuing ulah, tukang teuing bisi teu jengkang, sineger ulah nepi kamelaan seseorang, urang kudu pasea jeung tetangga jeung baraya keur nanahaon maot bapa mah anger nu tahlil tatangga. Yo kamari pendukung Prabowo telepon, Pak Presiden di sini ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilkeun. Jawabanana, sorry ye. Coba ka Bapak MUI, Pak MUI ayo nu maot pang tahlilkeun, jug langsung oke gas. Matak deket mah wawuh mah talung jeung ketua MUI ceuk urang mah daripada jeung Prabowo. Jauh-jauh kudu ka ditu. Nya Kang, matak sing alakur jeung dulur tong pasea jeung tetangga anger urang mah butuh hirup teh ku batur. Keun Bapak Presiden keun cenah jongjon garawena. Urang mah di dieu we merhatikeun di dieu. Bener? Bersatu, berdaulat, adil dan di mana ieu merdeka? Undang-undang deui berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat Allah disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut ikhtiar. Allah nakdirkeun, pahlawan ngaikhtiarkeun. Lol we golongan Mu'tazilah, cek golongan Mu'tazilah merdeka teh lain ku perjuangan tapi ku takdir Allah. Lamun di dieu aya jelema sifatna ku takdir, hampura lehonong totong disusut. Cinta ibu eta umal bae da takdir yai lain takdir eta mah botrok keneh anger lehonong tut butuh disusut leungeun boga tisu aya kokon tisuna sebrengkeun piceun bersih ieu mah bae da takdir anger kudu aya ikhtiar hirup mah benernya Allah nakdirkeun para pahlawan ngaikhtiarkeun. Maka syukuran urang kudu kadua, hiji ka Allah, kadua ka para pahlawan. Ka Gusti Allah syukuranana taros ka Bapak MUI. Kumaha kitu syukuran ka Allah setelah geus ayana kemerdekaan? Jawabanana paliya budu robahadal bait. Anterkeun manusia supaya daek ibadah, bongan baheula mah keur zaman Jepang jeung Belanda hese ibadah. Lamun aya jelema wani maca Quran dibedil harita keneh, diduru Qur'ana, dibom masjidna. Kumaha we Israel ka Palestina? Ayeuna geus merdeka, baheula mah masjid dijaga Belanda. Tapi masjid pinuh dupi ayeuna masjid dijaga Belanda. Nah biar orang maghrib jeung isya di dieu kosong. Berarti poe ayeuna orang dijajah lain ku Jepang lain ku Belanda tapi ku kedulna awak masing-masing. Akang ge meh henteu nya. Hah? Tebih nanti mana? Oh tebih. Maksud orang teh tong ka masjid ieu atuh di ditu we. Palya budu robahadal bayi. Tugas kades, tugas camat, tugas bupati, aladi at'amahum mingju, bebaskeun laparna rakyat berarti boga program mensejahterakan rakyat. Tugas TNI polisi wa amanahum min khauf, gera jaga rasa aman ieu negara, bisi aya musuh ti jero jeung musuh ti luar. Maka lahir TNI jeung polisi awakna weweg, sorana gede, ta eta polisi. Moh nyorek newak penjahat, tewak mah nya teuing. Polisi mah kudu gede tanagana tewak oi gitu atuh heling ku aing gitu atuh lain heling ku aing ai maneh ka mana nyumput oi salah. Jadi polisi mah paling depan Pak. Matak Indonesia merdeka karena TNI, karena polisi, karena rakyat, karena ulama. Bener TNI ge pan sarua kudu talamun rek neangan salaki neng talung ka ustad. Da ustad melentong umi tos nyangu teu acan abi bios urang puasa we matak begung teh nyadedenya atos di dia bios ustad melentong talamun polisi mah heuras jadi lamun nitas nyangu teh gera nyangu cek pamajin teu acan prit ditilang suku aing
Lamun TNI barang titahna teh heuras. Geranyangu jawab ku pemajikan, siap 86 gitu teh. Matak talung ka Ustad Umi tos nyangu teu acan abdi urang puasa we. Jadi Ustad mah kudu lentong kudu bijak sana ari TNI mah teu bisa lentong. Nah, simbol negara teh adalah TNI dan polisi. Maksud simbol dirinya simbol kekuatan negara orang teh polisi dan TNI. 78 tahun Indonesia merdeka, maka kewajiban orang ka Allah bersyukur, ka para pahlawan ge bersyukur. Ku cara ka para pahlawan doakeun. Maka kamari dina upacara aya geuning cekades untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai. Itu bener? Kumaha cek obade? Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja ayo maneh keur nanaon tarik-tarik teuing harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Longon urang kaluhur juk tarik nah Bandungan kokod atuh. Maka doa ibu mau ngadoakeun ka pahlawan naon ngadoana tanyakeun ka Bapak MUI lamun teu bisa teuing atuh ngadoakeun nu hirup jeung nu maot we Allahumma gfirli wali daya ayo mah kalau lo banyak nyengir mah jadi ngadoakeun pahlawan itu semua teh gitu Allahumma gfirli wali daya eta mah ka ieu Bapak meureun Allahumma gfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Eta aya al ahya minhum wal anwat anu hirup jeung nu maut. Tah di mana-mana acara geus tutup doa artina ngeusan. Halo hayang kene karunya hayang kene. Hayang duit kita bus baraha ibu. Hoyong duit ka subuh, cing nu mana hen duit ka subuh teh. Sok we maneh sorangan. Urang-urang mah urang baralik we. Ya, barudak mere duit. Sabaraha urang ya teh? Ya 2 3 4 5 lumayan 50.000 ewang teh. Ya. Mere. Pek belikeun kana udun ngepul we haben guys. Taya cing aya Pak DKM mana? Pak DKM masih dia. Keur modal koropak lumayan sagege. Ku abdi ngahajat teh dihitung lamun gede sieun lebar. Matak mending teu nyaho sakalian. Aya Pak DKM. Atuh Pak RW kitu naon lah sok Pak RW. 7 2 jangan Pak RW nya kanggo koropak kanggo naon lah dan kita bakal aya acara naon tah anu sudon kudu mentah hampura ka urang sudon pelebah mana pan jelema teh beres kabeh hatena teh urang nyanyi tuluy disawer keur jelema nu goreng hate mah nanaonan kikituan aya pelebah aya dibalikeun deui astagfirullah aing dosa lebok aku mah maneh we
Matak nu ngaran hate butuh kebersihan da eta satiap perkara nu ditempo cantang tu bener anu panempo, perkara nu didenge cantang tu bener berdasarkan nu didenge. Matak nu ngaran hirup ulah waka nyimpulkeun goreng ka batur teh. Ibu sakit nu kapiatur sim kuring bade angkat deui. Oh yuk werek milu mah ka pangauban yuk. Sakit nu kapiatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun ninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalmatan lawangna kabagjaan kembang sinetik serbaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.